Rutinitas lamun budak sakola ce heueuh biasa panahina teh geus mulai deui aktif sakola heueuh geus sabaraha poe ce ieu teh geus aya meureun arek saminggu ce geus sakola teh. Tadi oge ce geus diudangkeun teteh ke jeung si Jimat teh nya tuluy ayeuna urang bubuka hordeng ning itu ce tinggal libukna ge siga malampir meuli singrar wiig siga kuntil. Geus harudang geus kacarai ce barudak oge di dieu teh barudak teh peuting teh hayang emih cenah heueuh hege emih tapi emih naon wae nya heueuh mama mih naon wae tadi dieu teh ce urang teh masak mie gelas we tuh heueuh lantaran ai mie gelas mah pan sehat. Maksudna teh eueuh cai minyakan kitu ning cie matak urang teh di dieu teh make goreng bawang heueuh biasa make goreng bawang ngarah seungit minyak kitu tuluy ieu teh mie gelasna oge 2 ce heuda teu mahi par aing dipake dahar jelema 5an genep meureun. Jeung si Nyimun ce beres masak geuninganan cek bapa budak teh cenah mah ieu teh asa bau cenah heueuh ditinggali teh pek teh bujur si Nyimun ce midil matak urang manian heula ieu teh heueuh sakalian geus beres dimanian teu hilap ce urang bajuan heula. Di dieu ge ce lanceuk-lanceukna teh heueuh keur diajar maca di papatan ku teteh ke si Danis jeung si Jimat beres di dieu teh nya diajar macana cekeng teh geus heula we macana mah darek sakola heueuh engke we pulang sekolah belajar deui. Panjaban can dahar urang dahar heula heueuh cek si Keke teh matak itu barudak teh bareres heula tuh buru-buru we ce urang teh nyokot sangu heueuh da lantaran ieu teh geus jam 6:30 leuwih. Biasa geuningan ce lamun geus jam sakitu teh si Keke masuk bawel mama burukeun jaba can dahar naha ce make diuapan atuh cenah dahar sorangan ce bisa dahar sorangan oge bisa teu kudu diuapan oge dang sabarisaeun. Tapi urang teh ce mung lantaran naon lamun dalahar kabeh ieu sorangan-sorangan nya pasti si Nyimun oge rek dahar sorangan sedengkeun si Nyimun pan lamun dahar sorangan ngaremehna ke kitu ka dieu katincakan kudu rek sakola encan kana baju kana kaos kaki geus ce loba drama. Kata mah di daharna oge sok saeutik aya diuapan mah ce kadang-kadang 2 piring eta teh ku opatan teh heueuh beres di daharna ieu teh ce langsung siap-siap barudak teh heueuh seperti biasa di sapatu kaos kaki teh hilap mekel cai da ayeuna teh pan usum halodo pastina ge panas sok hanaang geuninganan tadi dieu oge ce geus saralim barudak teh heueuh biasa cipika-cipiku bapana ge teu hilap cipika-cipiku arepek teh si Nyimun oge geuninganan ce ceurik hayangan ngilu ka bapana lantaran ningali lanceukna kana motor tuh tingali ce kuat rimil matak urang mah moal kabagean ce lamun liliaran jeung barudak teh wah ku budak oge geus pinuh geuning eta motor teh ce wah.